Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Wa nawapilu sareng ari pirang-pirang salat sunat al muakkadatu anu dimuakadkeun itu nawapil ba'da rawatib dina sabada salat sunat rawatib eta salah satun ayat 3. Al awalu ari anu kahijina eta sholatul laili sholati peuting wa huwa sareng ari itu sholatul lail eta at-tahajjudu tahajud walau abaro sareng lamun ngabahasakeun musannif bihi kana lapad tahajud lakana mangka yakti kabuktosan itu abaro eta aula leuwih utama limuadobatihi karena malenggeranana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi kana itu tahajud walikaulihi ta'ala sareng karena dauhan Gusti Allah ta'ala wa minal laili kana ayat wa minal laili sareng tina waktu peuting patahajat mangka kudu tahajud anjeun bihi kalawan maca Al-Qur'an nafilatan halna jadi tambahan ibadah laka pikeun anjeun wa qaulihi ta'ala sareng karena dauhan Gusti Allah ta'ala kanu kana ayat kanu kabuktosan itu sahabat kabeh eta qolilan saeutik pisan minal laili ti antara peuting mayah jauna anu sarare itu sahabat kabeh wa huwa sareng ari itu tahajud lugotan cek lugot eta robun naumi ngilangkeun sare bitaklipi kalawan kataklip wastilahan sareng ari ngaran tahajud cek istilah eta sholatut tatawwu'i salat anu sunat pilaili dina waktu peuting ba'da naumi dina sabada sare kama sapertikeun perkara kola ngadauhu kana itu ma saha al qodi Husain sumia dingaranan itu sholatul lail bidalika ku itu tahajud 5 karena perkara pihi anu tetep itu ma dina itu tahajud mintarkin naumi nyatana ninggalkeun sare wayusanu sareng disunatkeun limutahajjidi pikeun jalma anu tahajud naon al qailulatu qailulah wahya sareng ari itu qailulah eta anaumu sare qabla zawali dina samemeh lingsirna panon poe wahwa sareng ari itu qailulah eta bimanjilati suhuri samartabat sareng sahur lisoimi pikeun jalma anu saum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istainu kudu nyuprih bantu aranjeun kabeh bil qailulati kalawan qailulah ala qiyamil laili kana hudang ti peuting rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Abu Daud faidatun zakaro nyaritakeun saha Abu Walid An-Naisaburi annal mutahajjida sanyana jalma anu tahajud eta yasma'u mere syafaat itu mutahajjid bi ahli baitihi di ahli imahna itu mutahajjid waruya sareng diriwayatkeun naon annal Junaida sanyana Junaid eta ru'ya diimpen itu Junaid bin Naumi dina sare pakila tuluy dicaritakeun lahu ka itu Junaid naon ma fa'ala lapad ma fa'ala ma kana naon perkara fa'ala migawe kana itu ma saha Allahu Gusti Allah bika ka anjeun faqala tuluy ngadauh itu Junaid tohat leungit naon tilkal isyaratu itu pirang-pirang isyarah
Wagobat sareng leungit naon tilkal ibaratu eta pirang-pirang ibarat. Niat sareng ruksak naon tilkal ulumu eta pirang-pirang ilmu. Wana fidat sareng beak naon tilkar rusumu eta pirang-pirang tulisan. Wa manfa'a sareng henteu mangpaat na ka kami illar rukaiatun angin naon pirang-pirang rakaat kunna anu bukti kami eta narka'u salat kami kana itu rukaiat indas sahri dina nalika sahur. Wa yukrohu sareng dimakruhkeun naon tarkut tahajudi ninggalkeun tahajud limu tadihi pikeun jalma anu ngabiasakeun itu tahajud bila udrin kalawan henteu aya udur. Wa yukrohu sareng dimakruhkeun naon qiyamun salat bilailin dina waktu peuting ya duru anu ngamadaratkeun itu qiyam. Qala ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abdullah bin Umar bin As ka Abdullah bin Umar bin As, alam ahbar naha henteu mere beja kami anaka kana sanyana anjeun eta tasumu puasa anjeun annaharo dina waktu beurang watakumu sareng salat anjeun alaila dina waktu peuting. Fakultu tuluy nyarita kami bala muhun leres. Qala ngadauh Kangjeng Nabi falatap al mangka ulah migawe anjeun sum kudu puasa anjeun wa abtir sareng kudu buka anjeun wakum sareng kudu salat anjeun wanam sareng kudu sare anjeun. Pa inna li jasadika mangka sanyana eta tetepikeun jasad anjeun alaika anu madarat ka anjeun hakon aya hak ila akhirihi nepi ka akhir kaul. Amma qiyamun anapun ari salat laya duru anu henteu madarat itu qiyam walau pi layalin sanajan kabuktosan itu qiyam eta dina waktu peuting kamilatin anu sampurna itu layal fala yukrohu mangka eta teu dimakruhkeun itu qiyam. Pakod kana mangka nyata kabuktosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta ida dakhola di mana-mana asup naon al asru awakhiru 10 pirang-pirang anu akhir min Ramadana anu tetep tina bulan Ramadan. Ahya mangka sok ngahirup-hirup Kangjeng Nabi alaila kana waktu peuting kullahu tegesna sakabehna itu lail. Wa yukrohu sareng dimakruhkeun naon tahsisu lailatil jum'ati nangtukeun dina peutingan poe Jumat biqiyamin kana hudang bisolatin kalawan salat li khobari muslimin karena khobar hadisna Imam Muslim la tahussu ulah nangtukeun aranjeun kabeh lailatal jumuati kana peutingan poe Jumat biqiyamin kalawan salat mimbainil layali ti antara pirang-pirang peuting. Amma ihya uha anapun ari ngahirup-hirup itu jumuah bigoeri sholati kusalianti sholat fala yukrohu mangka eta teu dimakruhkeun itu ihya khususon kalawan tangtu bisolati kana maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dalika mangka sanyana itu salat ala nabi eta matlubun anu disuprih pihadina itu jumuah. Wasaniyatu sareng ari anu kadua na eta salatu duha salat duha. Wa aqalluha sareng ari pangsa eutikna itu salat duha eta rakaatani 2 rakaat.
Wa aksaruha sareng ari pangseurna itu salat duha eta samanun 8 rakaat. Kama sapertikeun perkara fil majmu'i anu tetep itu ma dina kitab al majmu' anil aksarina nampi ti kaseseueuranana ulama. Wa sohaha sareng nyohehkeun Imam Nawawi hu kana itu kaul pitahqiqi dina kitab at-tahqiq. Wahada sareng ari ieu kaul eta huwa ari itu hada eta al mu'tamadu kaul anu mu'tamad. Wa fil minhaji sareng eta tetep dina kitab al minhaj anna aksaroha ari lapad anna aksaroha sanyana pangseurna itu salat duha eta isnata asarota 12 rakaatan tina arah-arah rakaatna. Wa qala sareng ngadauh Imam Nawawi fi Raudhati dina kitab Raudhah abdoluha ari pang utamana itu salat duha eta samanun 8 rakaat. Wa aksaruha sareng ari pangseurna itu salat duha eta isnata asarota 12 rakaat. Wa yusanu sareng disunatkeun naon ayu salima maca salam ieu jalma min kulli rakaataini tina saban-saban 2 rakaat. Wa waktu sareng ari waktuna itu salat duha eta minirtifa isyamsi ti mimiti naikna panon poe ila zawali nepi ka lingsirna panon poe. Wal ikhtiaru sareng ari waktu ikhtiar eta fa'luha migawena itu salat duha inda mudi rub inna hari dina nalika ngaliwatna saparapatna beurang. Wasali satu sareng ari anu katiluna eta salatu tarawihi salat tarawih wahia sareng ari itu salat tarawih eta isruna 20 rakaatan tina arah-arah rakaatna. Wa qadita paku sareng nyata ittifaq ulama-ulama ala sunniyatiha kana sunatna itu salat tarawih wa ala annaha sareng kana sanyana itu salat tarawih eta al muradatu anu dimaksud min qaulihi tina dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapad man ari sahabai jalma eta koma samang-samang ngadegkeun ieu man Ramadana kana bulan Ramadan imanan kalawan ngabenerkeun wa ihtisaban sareng gawe ikhlas gufiro mangka dihampura lahu ka itu manaon mak dosa takodama anu geus kaliwat itu mak mindam bihi nyatana dosana ieu man. Rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha al-Bukhari Imam Bukhari. Wa qauluhu sareng ari dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imanan lapad imanan eta tasdikon tegesna ngabenerkeun bi annahu kana sanyana itu kiam eta hakun anu hak mu'taqodan tur anu ditekadkeun. Apado liyatahu kana unggulna itu kiam. Wah tisaban sareng ari kauluhu Kangjeng Nabi lapad ihtisaban eta ikhlason tegesna ikhlas. Wal ma'rufu sareng ari anu dikanyahokeun eta annal guprona sanyana panghampura eta muhtasun ditangtukeun bisogo iri atau sogo iro kana dosa anu leutik. Watu sanu sareng disunatkeun non al jamaatu berjamaah fiha dina itu salat tarawih li anna Umaro karena sanyana Sayyidina Umar eta jamaah ngumpulkeun itu Umar annasa kamanusa ala qiyami syahri Ramadana kana salat dina bulan Ramadan. Ar-rijala tegesna ka pirang-pirang lalaki ala Abi bin Ka'ab anu tetep ka Abi bin Abi Ka'ab.
wanisai sareng ka pirang-pirang istri ala Sulaiman bin Abi Hasmah anu tetep ka Sulaiman bin Abi Hasmah wasumiat sareng dingaranan naon kulu arba'i rokaatin saban-saban opat pirang-pirang rokaat minha tina itu salat taraweh tarwihatan ku ngaran tarwihah hartosna reureuh lianahum karena sanyana sahabat eta kanu kabuktosan itu sahabat eta yatarawahuna gawe reureuh itu sahabat kabeh akbaha dina sabadana itu arba'i rokaatin ayastarihuna tegesna gawe reureuh itu sahabat kabeh kola ngadawu saha al-Hulaimi Imam Hulaimi wasirru sareng ari rahasiahna fi kauniha dina buktina itu salat taraweh eta isrina 20 rakaat eta anna rawatiba sanyana pirang-pirang salat sunat rawatib al muakkadati anu dimuakkadkeun itu rawatib bi ghairi ramadhana dina lian ti bulan Ramadan eta asru rakaatin 10 pirang-pirang rakaat padu ipat tuluy ditikelkeun itu rawatib li anahu karena sanyana itu waktu eta waktu jiddin waktuna ngenya-ngenya watasmirin sareng waktuna singkil aha paragat ieu kaul wali ahlil Madinah sareng eta tetepikeun ahli Madinah asyari pata anu mulia itu Madinah fa'luha ari migawena itu salat taraweh fa'luha ari migawena itu salat taraweh sitan kalawan genep wasalasina sareng 30 alias 30 genep rakaat li annal isrina karena sanyana 20 eta khomsu tarwihatin 5 pirang-pirang reureuh pakana mangka kabuktosan saha ahlu Makkah ta ahli Mekah eta yatupuna gawe toab itu ahlu Makkah baena kulli tarwihataini antara saban-saban 2 reureuhan sab'ata aswatin kalawan 7 ubengan paja'ala tuluy ngajadikeun sahali ahli Madinah tapikeun ahli Madinah badla kulli usbu'in kana gaganti saban-saban 7 ubengan tarwihatan kana hiji reureuh li yusa'u karena supaya akur itu ahli Madinah hum ka itu ahli Makkah walaya juju sareng teu meunang naon dalika itu fa'lu li ghairihim pikeun lianti itu ahli Madinah kama sapertikeun perkara kola ngadawuh kana itu ma saha as-saykhoni li anna li ahliha karena sanyana eta tepikeun ahli Madinah saropan aya kamuliaan bihijrotihi sabab hijrahna Kangjeng Nabi wadabnihi sareng dipendemna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa paluha sareng ari migawena itu ahlu Makkah bil Qur'ani kana maca Al-Qur'an pijami syahri dina sakabeh bulan eta afdalu leuwih utama min takriri suratil ikhlasi tibatan ngabulak-balik surat Al-Ikhlas wa waktu hasareng ari waktuna itu taraweh eta baina salatil isya'i tetep antara salat isya walau takdiman sanajan kabuktosan itu isya eta di jama takdim wa tulu'il fajri sani sareng bijil fajar anu kadua qala ngadauh Imam Nawawi fi Raudhati dina kitab Raudhah
walatasihu sareng henteu sah itu taraweh biniatin kalawan niat mutlakotin kalawan salat anu dimutlakeun balian wi balik tak niat ieu jalma rakaataini kana 2 rakaat minat tarawihi tina salat taraweh aw min qiyami ramadhana atawa tina salat Ramadan walau salat sareng lamun salat ieu jalma arbaan kana 4 bitaslimatin kalawan hiji salam lam yasiha mangka henteu sah ieu salat li annahu karana sanyana ieu salat eta khilaful masyru'i nyulayaan kana anu disyariatkeun bihilapi sunati duhri kalawan perbeda salat sunat lohor wal asri sareng salat sunat asar wal parku sareng ari bedana eta anna tarawiha sanyana salat sunat tarawih bimasru'iyatil jamaati kalawan disyariatkeun berjamaah piha dina itu salat sunat tarawih eta asbahat nyarupaan itu taraweh al faraido kana pirang-pirang salat fardu pala tugoyyaro mangka henteu dirobah itu taraweh amma tina perkara warodat anu kawarid itu mah tanbihun wallahu a'lam bishawab.